kali sadayana hayu urang ngadungah geus sasarengan nya. Panangan kapayun, panangan kagigir, lajeng ditilepkeun cali cing rapih doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dinten ayeuna sareha sadayana? Alhamdulillah luar biasa. Tetap sumangat. Allahu Akbar. Ibu absen heula nya. Adiba Nurmawat Fitriana. Ya. Albi Lutfi Fahreji. Aya. Jian Satria Aji. Gaya kemananya? Oh, itu Dama. Muhammad Irfan Alfarizki. Kemana? Gaya? Oh, izin. Maurang kali sadayana dinten ayeuna urang bade diajar kalis nami-nami bagian tina salira urang. Tak sateracana ibu hoyong ngadeg sadayana sok. Supados sumanget sok ngadeg heula. Sok panangan kaluhur-luhur, panangan na angkeng-angkeng, panangan nyepeng mastaka geleng-geleng-geleng. Panangan kaluhur-luhur, panangan na angkeng-angkeng, panangan nyepeng cepil ting-tong ting-tong ting-tong. Panangan kaluhur-luhur, panangan na angkeng-angkeng, panangan nyepeng pangarbung oe-oe-oe. Panangan kaluhur-luhur, panangan na angkeng-angkeng, panangan nutupan soca ciluba. Nah, ayeuna ibu ya gaduh boneka. Sanes bade anyangan bonekanya. Ayeuna ibu bade masih hanterang ya nami-nami bagian tina salira urangnya. Tah ieu anu aya di luhur ieu naon namina ieu? Saha terang? Rambut. Pinter Adiba, namina rambutnya. Rambut teh ayana dina naon? Mastaka. Pinter Irfan. Mastakanya lajeng tadi hanapeun rambut ieu teh aya nu namina taar. Terus taar. Nah, di gigirna ieu anu dua ieu namina naon? Cepil. Pinter Nurul. Nah, lajeng aya deui ieu tah. Ieu bulu anu dua ieu namina teh halisnya. Lajeng aya ieu bulu soca. Tinantos nu dihandapna ieu nu dua ieu naon namina? Soca. Leres pisan. Nah, di tengah-tengahna aya pangambung. Lajeng nah digigir pangambung teh aya namina oh pipis. Leres pipi oge mun eta bahasa loma nya. Bahasa lemes nama damis ieu teh nya. Lajeng dihanapkeun pangambung aya lambe. Pami lambe dibuka teh dilepet aya naon? Waos nya. Aya deui ge ilat. Tah dilepet ieu teh nya. Nah, ieu teh sok disebat oge cangkem ieu teh nya bagian tina cangkem urang teh lambeuy waos lajeng ilat. Nah, di hanapkeun lambe ieu aya naon ieu? Naon namina?
gado teh bahasa lomanya lemes nama angkeut nya kasep hideng bageuna lajeng dihanakeun angkeut aya tengek inya tengek sahanapeun tengek aya dada lajeng hanapeun dada aya bagian anu sami nya aya namina teh pinareup hanapeun pinareup aya patuangan dina patuangan teh aya bagian anu sapertos bolong kitu nya namina teh udel nya. Nah, pami di piwar ngukur ieu tah boneka teh tah. Hanapeun mastaka ieu namina punuk nya. Lajeng ka hanapna teh aya tong nya. Nah, lajeng barangkali ieu pami ieu diangkat. Tah ieu aya bagian anu di dieu. Sok. Naon namina? Aya terang teu. Namina teh ingkap. Sami kelek oge mun sae namanya lemes nama ingkap namina teh tah. Ieu nu diangkatkeun ieu naon namina panangan. Nah, panangan di tengah-tengah teh aya naon ieu tah? Ieu siku. Panangan oge gaduh naon ieu teh namina tah? Rema nya aya sabeli hiji, 2, 3, 4, 5 tah. Sami masing-masing aya namina teh rema panangan. Lajeng nah anu di pinggir-pinggir ieu nya namina teh angkeng tadi ku urang angkeng ieu teh. Nah sanapeun patuangan aya larangan pami dipengken teh aya imbit. Nah lajeng tina angkeng kahana kadieu namina sampean. Aya bagian-bagian sampean teh anu dugikeun ka dieu, dugikeun kana ieu namina pingping nya. Lajeng aya tukur. Kahanapna bitis. Lajeng aya deui tah ieu naonna cing? Dampar sampean. Sami dina sampean ge aya naonna? Marurang kali? Naon tadi teh sami jeung ieu? Ria leres rema sampean. Tah, ibu nitipnya bagian-bagian salira urang ieu lambeuy pinareup lajeng patuangan larangan impit eta teu kenging diragam kusaha wae angin ku nyalira nya kengingnya. Nah ibu nitip aya nu bade ditaroskeun teu cing. Nah kami kitu mah ibu bade naros adiba tadi ieu naon namina pinter taat. Lajeng Albi ieu naon namina panangan hebat Albinya. Nah aya nama tos terangnya bagian-bagian salira urang nya bagian tina salira urang tos terangnya. Ayeuna hidup sadayana biasa istirahat heula nya kieu lebet deui nya sok.